papa hanunya di Cimasri naon? di Bimasri Oh, oh Insalen amun. Di sini terlihat tanah juga sudah pada pecah sahabat tuh. Lihat di bawah juga udah ngebul. Dan dedaunan juga udah pada kusam ini. Tapi udaranya di sini masih dingin ya, sejuk. Oke, kita lihat ke depan ya. Ini merupakan kampung yang agak tinggi ya sahabat, karena ini dinamakan kampung pasir ya. Jadi kalau pasir itu kalau berartian bahasa Sunda ini memang agak tinggi juga sahabat. Jadi anginnya lumayan kenceng juga ya. Oh sahabat. Dan di sini terlihat banyak kayu-kayu di pinggiran rumah sahabat. Oke, perlu saya review juga ya. Dan ini merupakan persiapan bahan-bahan bangunan ya untuk yang mau istilahnya kalau di kampung mah yang mau membangun rumah. Jadi persiapan itu udah disiapin sebelum waktunya bikin rumah ya. Ya, contohnya ini kayu sahabat, jadi dikumpulin dulu gitu. Ntar kalau udah kira cukup baru mereka mulai membangunnya. Dan sini terlihat beberapa kayu nih. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Sahabat, kampung yang enak sahabat, bener ini mah. Walaupun di kampung tapi ini serasa ada di mana gitu ya. Enak banget pokoknya. Mulih di mana mak? Amang we di mana mek? Tak masih jag-jag kene salira eta. Di mana mek teh? Papa hanunya? di
Bisi Masri naon? Ti Bimasri ah. Heeh. Oh. Amang we abi hayang ninggal ka dieu ceng naon situasi pasir romeh ya. Heeh. Bumi teh anger di dinya di palih mana? Mana? Duru atuh. Heeh, wios da ah ieu ya. Abi bade teras ka ieu ka payun ya. Ya ka mana? Ka payun amang. Heeh. Wios ari sehat mah. Hah? Tau rek kita inung teh. Wios ari nuju sehat mah ceng teh. Sehat. Sager, damang. Nini ieu kieu Heeh, keun bae mah. teu cager kumaha. Paeh henteu ieu teh. Pancan waktos Ieu atuh. ukur kieu geura mah. Keun nadapan ayeuna mah barudak atas arageung ayeuna mah. Tinggal naon atuh. Geus segala deh anak mah tuh madajar. Oh, naon deui atuh toh. Sabar hiji maneh. Abi mah tos 2. Ubu acan. Ralit keneh abi mah 2 teh. Di mana bumi teh dipalih dia anger ya? Gitu. Sok sareng saha mah? Naon? Sareng saha di bumi? Ulang mah genep deui. Kenapa pantas teh. Kapan karai. Buka dulu hiji deui. Incu sabar hiji incu. Naon? Incu. Itu kabilang. Incu mah. Incu kayak gini. Eta aku toleh jag-jag abi mah. Katinggalna kitu. Terus. Zaman kencing baula cenah. Geus sabaraha puluh tahun, 100. Saya teh banang geus barudak teh geus sarubahan biarana teh euy. Keun sabar we kita kudu kumaha da hirup. Si Allah. Aya di lembur mah tuh kumaha urang teh da serbati we geuning. Tuhan teh si Allah barudakna. Pantas arageung. Oh barudakna. Iya. Kitu nu ngurus ka urang dahareun. Ya. Ya, serah Di mana we urang teh milik mah nya. Keun alhamdulillah. sok aya nu maturan di bumi. Si Allah we. Unggal wengi ge. Inilah katapeun ai keur gering mah ieu mah da keur ieu teh geus cager ieu teh cara kieu teh. Tuur ieu teh ya na. Mohon. Nu nyeri teh jeung cangkeng. Da kaleresan abi ayeuna teh nyanak dompet ya kayak biasalah kayak Arik enjing sugan iraha ka dieu deui abi amang. Sok we mah tuh sing sehat. Heeh. Di mana? Mohon Mbak. Mohon. Kain naon teh? Tisuk Tisuk. Oh, ukuran sabar meter? 70-100. Oh, ieu saleun anggeun. Anggeun. Tiasa kitu. Belajar, Pak. Ada ringi sih tiasa kieu mah. Itu mah jeung bajuna sarua. Oh, identik tahun itu teh. Pencipta kolet non? Tukang ada kolecer? Penyarang. Oh. Nuhun atunya. Kada ya gagal ya. Sok hayang mentar abi mah sumpah. Gagal. Pameninggal kolecer awan teh.